aja sadayana anu youtuber sadayana ayeuna tos dugi di DLA saurna di DLA teh aya kaulinan tradisional oke nuju aya siswa-siswi anu di anu sumping ka dieu ayeuna urang gentraan pemanduna sini ceuk. Assalamualaikum waraya sampurasun sadayana. Alhamdulillah dina danget ieu abi kadongkapan youtuber DLA. Ayeuna bade aya perkenalan permainan tradisional ya. Sareng siswa-siswi SD Sukamaju 2 nu ti Bakan Cianjur nya Desa Malasari Kecamatan Cimaung. Mohon teteh bade ngiringan. Hayu. Oh nya tong hilap subscribe YouTube sareng like tong hilap share-nya. Bye bye. Ayo, tekayana suruh-suruh kalau biasa ngapayun mangga. Ayo, biasa ngapayun ketah berani. Kan. Sok dia biasa. Pada sararea mangga. Pada sararea mangga. Mana anu terang pupuh kinanti. Ayo, tadi ya atas nggak jawab ya. Sok sasarangan. Iya sok sasarangan. 1, 2, 3. Eta budak leutik bisa ngapung babakung ngapung ngapeting. Eta kalayangan yang anu amis sarupaning bubuahan sareng gugulaan. Nah ayeuna eta nya gugur da saya nu kuantun kapayun. Ayeuna kembali ke permainan tradisional. Aya nu terang teh permainan sepdur. Nah, anu duaan, aya duaan. Bade teteh pada duaan. Ke nu sanesna ngadamel orai. Barisan, ke lebat, ke milih. Bade tim apa atanapi ke milih. Aya na urang contohan. Aya tarani sareng kendeng janten ieuna. Janten Mangga, anu bade ngiringan kadeu kada mangga. Nu bade ngiringan mangga kadeu. Ayo, kadeu. Ayo, geseran ka ditu. Ayo. Ayo, nu bade ngiringan mangga kadeu ngiringan. Panjangnya. Oh, alhamdulillah panjang. Aya deui nu kadeu 2 orang kange yeuna. Duaan. Cowoknya duaan. Jadi dua yang tongkap laser. Geser ka dieu. Saorang di. Geser ka dieu supaya siap. 1 hiji 2 3. Sep. Mantre ka dieu. Mantri maam jeder kaeje nakadoana katelu nakaopan kalima boleh ditangkap. Nah, tadi pilihanna bade tim lutung kasarung bade Purbasari atanapi Sangkuriang. Iya tarosna anu ieu. Sok, taros dia pada Purbasari pada Sangkuriang gitu. Sok si cicing lah di iya. Antosanna di sisi sadayana anu tos milih. Mangga lajang deui. Septur mantri panjeder kaejen kadoana kateleuna kalima boleh ditangkap.
Purbasari atau pada Purbasari atau napi Sangkuriang. Pilih. Purbasari, Bang. Ya, cicing di pengkarna. Ya, tos. Lanjut deh, ya sambung deh. Sepdur mantre manjadur kae jena kadoana katelu boleh ditangkap. Ya, lanjut deh. Sepdur mantre manjadur kae jena kadoana katelu boleh ditangkap. Hiji dua tilu sepdur mantre manjadur kae jena kadoana kateluna kaopatna kalimana kagenepna katujuhna kadalapana kasalapana kasapuluh boleh ditangkap. Bade naon, bade Purbasari, bade Sangkuriang. Aya deui masih aya? Masih aya? Sok sambungkeun heula. Geser aya, kasep geseran ka dieu. Tong tebih teuing. Ceketan ka dieu. Ya, siap. Sepdur mantre manjadur kae jena kadoa katelu kaopatna kalimana kagenepna katujuh boleh ditangkap. Alhamdulillah, baraya sadayana, urang sadayana yana tepang sareng kepala sekolahna SD Sukamaju 2 anu aya di Babakan Cianjur deket jalan. Nah, ayeuna abi bade naros-naros ka ibunya baca ngawagal kana waktosna tadi ibu kan terus ningal permainan tradisional gitu nya. Kumaha kesan kesana menurut ibu? Alhamdulillah nya kakumargi merangkali ayeuna mah geuning diajarkeun teh rada susah hukum di sekolah teh. Nah, tos teu aya sigana teh kasilep ku permainan ayeuna mah merangkali teh sigana main HP. Nuhun, gamenya ibu nya Tos kana main game teras-terasan. Ku ayeuna kieu karerasan di cenah ka dieu merangkali janten hafal, janten tiasa, panten mudah-mudahan kayak di sekolah mau hanjakalna teh upami di Sukamaju 2 mah bade permainan-permainan kitu teh teu aya lahanna. Oh, maksudna teu Aya lapangan, teu aya lapangan, teu aya lahan kanggo permainan murangkali teh bejanten upami bade dilarapkeun oge diterapkeun dina sadi dinten dina olahraga atau dina permainan terhalang ku tempat pangitunnya nya. Paling upami kieu we di cana ka lapang ataupun aku pamikir di jalan-jalan ende biasa di Itu nya jantan pemirsa cenah di SD Sukamaju teh 2 teh halanganna nyaeta lapangan, aya oge jalanan pami ditutup kumaha nya. Nah, ibu tadi ke pemerintahan terkait bisa. Oh nya punten ka dinas pangintennya ka pemerintahan anu terkait mungkin bantosanana ya Kang SD Sukamaju 2 nya ieu teh tos lamun di SD Sukamaju 2 teh pami telepat mah di zaman Nabi masih alit kana ge tos aya nya. Buka tutup sabaraha
Kararesan ibu mah di dia teh nembe menjelang bade genep sasi. Oh, masih baru. Masih enggak menjabat di Sukamaju 2. Masih enggak si ibu nanya ka pemerintah nu terkaitnya punten nyungkeun disayogikeun kangge anak-anak lebarnya ayeuna anak-anak teterang permainan tradisionalnya ayeuna ibuna hoyong keterusan hoyong memperkenalkan permainan tradisional tapi terhalang ku tempat gitunya sareng ayeuna bade nyungkeun pesan sareng kesana kami di LA gitu Bu ayeuna mah kami umumna Tadi teh kamari paintan kawit mah kelas 3-nya anu KDT ku Payoyon terus diajakan terus Payoyon nyarioseun yen anjeunna tos di LA tempatna ibu soalnya raoseun sapertos anya kampung lah kumaha soalna teh menjelajah deui ka kampung-kampung mengingatkan lagi kun ayeuna mah namina bumi-bumi panggung teh tos kiranya terus aya terus tanaman teh sapertos awi-awi di warna sana sebelum maju di payu di tempat terus aya tah di cana ka dieu alhamdulillah barangkali jantan apal kana lingkungan kadikna tanaman anu kawit no kapungkur ku urang dianggo teh awi nu kiat kan awi mah nya nu dianggo naon barangkali jantan apal mugi-mugi wae ieu tempat teh salamina langgeng biasa nyadikeun ka umurkeun nu langkung ti kieu amin si langkung majang lah amin ya sami-sami ibu deui nya di sakolana anak-anaknya sing parinter sing cerdas sing jantan orang-orang anu berguna kangge nusa sareng bangsa sareng tiasa ngamumulai kana budaya kitu tah nya da beungharna nagara teh ku budaya sareng bahasa tah sakitu wae wawancara abi sareng ibu aduh hilap ibu Atin ya sareng kepala sekolah ti SD Sukamaju 2 hapunten bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, sadayana. Ayo. Nyarios aku. Alhamdulillah permainan tadi teh perkenalan permainan tradisional sareng siswa-siswi SD Sukamaju 2. Tadi aya kirang langkung 100 jalminya ya. Kelas 456. Kelas 456. Alhamdulillah bunga. Tenang kumaha kesana lumayan menghibur cenanya. Tenang kapan-kapan murid cana katuh kadieu tenang. Untuk para YouTuber, Lu sok nonton YouTube, tong subscribe-nya, like, komen, sareng share ke media-media sosial sanes. sama jangan lupa kunjungi di LA. Iya. Kampung Wangun RT 308 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang. Nah. Tuh, aya anak-anak menuju main bola. Iya. Aduh, ayah nyanyi. Iya, ayah. Ayah. Hai. Dadah. Di tiket yang 6.000 kalau menikmati tiket yang 6.000 itu sudah gratis wifi sepanjang Anda di